Orok dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Meuli kentang kaci parai, boga hutang gelaba layar. Meuli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya, montong api-api can aya. Meuli lontong kageria, hirup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan, mun boga duit bayar sametan. Nah, boga pamajikan teh ari keur can kawin geulis, ari geus kawin rujad. Dengekeun sia teh ontohon borokokok. Lamun pamajikan keur parawan geulis geus kawin rujad, yeuh kudu bersyukur. Berarti pamajikan teh mentingkeun maneh, tibatan mentingkeun diri pribadina sorangan, mentingkeun rumah tangga maneh, tibatan mentingkeun yeuh awak manehna sorangan. Lamun hayang geulis pamajikan cigah parawan, modalan. Ulah ku omongan, modalan ku duit. Bener teh. Peledageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga, da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna, ulah saaing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hak hikek ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh peunang naon? Peunang cangke. Peledageun. Gableg dulur. Ari keur susah mah datang katen urang, minta tulung ka urang, teu cara keur senang. Tara aya di imah, di anjangan ku urang ge tara aya. Tah kitu ieu faktana nu jadi dulur teh. Anu butuh tempo aya pangabutuh. Hirup mah ulah daek disetir batur, komo mun diatur-atur. Bedah ge teu dibere ku batur. Emang duit anu ngatur, tapi hirup kudu boga prinsip lur. Bener. Peledageun. Lain euy, aya anu ngomongkeun urang, urang ditepikeun deui ka urang. Lain cenah euy, hirup si eta mah katempona teh tenang we, cenah jeung senang. Samkilan loba anu sedileun, jeung loba anu ngagorengkeun. Yeuh, dengekeun. Emang jelema nu kararitu penting keur urang? Nah henteu atuh sia teh. Beledageun. Hirup mah masing-masing, ulah dibawa pusing, ulah dibawa rusing. Da misah nyawa jeung misah raga. Batur teu ngalakukeun motor, batur teu ngalakukeun goreng. Nu penting mah teu malih, teu nipu, jeung teu ngarugikeun maneh. Paham? Beledageun. Ngaranna ge lalaki egois. Giliran pamajikan mantuan yang nafkah disebutkeun wajar. Giliran salaki mantuan pamajikan umbah wadah disebutkeun kurang ajar. Yeuh, eta teh sabenerna mah pagawean lalaki nu ngurus imah teh. Jeung nyangan duit. Da awewe mah pagawean ge aya 3, ngurus salaki, ngurus budak, jeung ngadengkeun. Sakitu. Dengekeun borokokok. Beledageun. Yeuh, serba salah jadi minantu mah. Ayeuna urang jempe ditoha sangeunahna. Tempo urang angkat bicara, pajarkeun urang teu boga etika. Beledageun. Yeuh, hirup mah ditanya jawab, teu ditanya repeh. Disapa seuri, teu disapa mah be aja. Eudeuh diwawuhan, eudeuh dimusuhan, bodo amat. Wawuh jeung maneh henteu fungsi, teu wawuh jeung maneh ge henteu rugi. Bener teu? Beledageun. Dengekeun Besti, aing dek merenya. Kunaon eta jelema osok ngagorengkeun urang, osok ngomongkeun urang di tukangan urang. Atuh dah heueuh, cicingna oge di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Da mampuna oge cicingna di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Menyala yeuh nu di depan, anu di tukang kapoekan. Bener teu? Beledageun. Dengekeun Besti, aing dek merenya. Kunaon
naon eta jelema osok ngagorengkeun urang, osok ngomongkeun urang di tukangan urang. Atuh dah heueuh, cicingna oge di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Da mampuna oge cicingna di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Menyala ye nu di depan anu di tukang kapoekan. Bener teu? Pada dagu. Ari ka pamajikan ditah ngiri jeung kudu diajar pelit. Ari manehna sorangan tukang deposit bari jeung meakeun duit. Bor kokok sia. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tabina sok buat baut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh. Baik deuketan ini asa seseredetan ieu dadah ieu ini asa deg-degan someah ngadak-ngadak ngajak ngobrol. Ari dek indit ajarkeun tengah hargaan, ari teu indit aing teu ieu sok deg-degan kana hate teh. Da masalah tungtung nama antara manawi we jeung ci. Ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis. Ari teu dibere injeum aing teh boga sifat teu tegaan. Kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah. Jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan. Baladageun. Yo, kan bae gawena kotor ge. Nu penting hasilna bersih. Daripada gawena bersih tapi hasilna kotor, bener teu? Baladageun. Jelema sangsara kos maneh emang bisana naon? Dengekeun. Bisana bisa nulungan maneh di saat maneh eukeur susah, bisa merengin jeung duit maneh di saat eukeur maneh butuh. Yes, bisa ngarangkul maneh di saat maneh terpuruk. Diraku maneh poho. Pak Ong. Baladageun. Yo, ari hirup kudu sesuai kemampuan. Da sia mah mampuna siri ka aing jeung panasan ku aing. Maka hirup sia mah moal mampu. Kamu hirup cigah aing. Bener teu? Baladageun. Dengekeun bagong ku sia nya. Lamun sia hayang dihargaan, hirup sia kudu bisa nyopanan. Aing mah dibawa bager bakal bager, dibawa kasar bakal kasar. Kanu gede aing moal nyaluta, kanu leutik aing moal nincak. Ayeuna mah hirup aing mah simpel, hargaan mah kanu ngahargaan, kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan. Baladageun tak sia. Ye, cek aing ge jadi lalaki mah kudu pinter usaha. Kudu toneangan duit. Usabab zaman ayeuna mah lamun ekonomi makmur, pamajikan oge subur. Tapi lamun ekonomi sulit, pamajikan di moal lila di araridit. Tong protes. Baladageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, sok ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Lamun maneh geus hebat di lembur sorangan, indit ngarantau, aing hayang nempo sakumaha hebatna maneh di lembur batur. Baladageun. Jadi awewe teh meuni matre. Ye, samaruk indung urang ngalahirkeun urang teu make biaya kitu. Ye, ku ngagedekeun urang nepikeun ka dewasa ge teu cukup duit saeutik. Diraku we kudu menangkeun lalaki anu modal. Sayang, udah makan belum? Sayang, gera makan nanti bisi sakit. Ini meuni asa teu parantes teuing. Baladageun. Saakrab-akrabna maneh jeung babaturan, sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun.